Hai guys, jangan lupa comment and subscribe. Come on baby. Kebiasaan bukan anak jiwari can balik ayeuna eueuh keneh di baik. Nyen malang indung kemana ya jelema? Teh, kemana sih panas dia? Punya, tapi bosen dia mah ngeuli tuh bosen dia emang ngecaprak. Oh sih. Mau seneng emang cerewet biasa. Oh. Ya itu sih dah, jadi sahanya. Tapi jadi si panjang lain. Jadi temu yang semut nah. Bangsa amat sah sih tuh. Oh, jadi saya bisa selingkuh, aing eueuh. Ih, Geus, kalau ngomong. Teh udah ngomong sa. emang tuh kajele tadi sakit tuh gedena. Maka jelo hidung sih. Ya di ulah gitu. Ih, tapi hoe sih Bang Hiding. Itu udah kapan sih panas-panas ieu. Ih. Panasan genyangan aja mulai. Emang panasnya anjing lagi. Panas lah aja yang menjomblo. Si Panjul tuh. Boro-boronya Mang Panjul, jodoh bagi catkan dulu. Ih, jelas ya. Udah amat. Lihat kan. Habis itu ngomong. Ganteng biasa. Aduh. Isi tegang perkena tapi. Aduh, rumahnya. Gelo sih ai. Teh cager. Cager. Atuh eta kos. Iya betulnya pun. Kos bilatung nangka jentrak-jentrik gitu Panas poe. Asyik nyeleun naon eta jentrak-jentrik itu. Nyeleun naon? Jelas sih. Ih, pokoknya mah. Teu jelas. Kos mutu cager sih Iya, cicing be ngomong bae sih ya. Jari deui nyeleun naon jentrak-jentrik kos mutu cager gitu. Nyele teh Ida teh jeung Adina lewat. Boro-boro Ida nu lewat jelema di jalan setan-setan aja nu lewat itu tadi. Sama orang mana ya setan lewat. Sugan setan kosia gitu. Goblok padu bahasa. Si Hideng tuh ngomongkeun setan tuh, setan datang deh tuh. Ih, setan hidung. Oh. Ngomong halus ya. Ente diuk. Nah si Ai nanya ke si Ida, yang setan-setan aja nu datang setan hidung gitu. Aing tadi jeung si Ida cuman jeung lalaki. Di mana sih tadi Lu jelema bener, di lewat? mana? Biasa bis ya. Yang serius nanya di mana? Tuh, itu tuh. Bohong sih tadi nu lewat aing di dieu wae. Aing nyeung. Masa sih? Tapi nu lewat sakali sih Hideng deui. Biasa bisa nyamukan bayi. Cie, Bang Ai ngomong ajeng jelema hidung jeung abang Madudang. Kejelas keblak dua. Oh, teu jelas. Jelaskeun. Kejelas ya budak duaan. Kajen daripada balikan jeung mantan. Bener teu jelas teh budak. Naon wah hartina? Ih, teu jelas ya. Geus aing ngasih Ida jeung si Aldi. Bodoh amat itu. lah. Naon buat dia. Gigi. Wes. Mana si Ida gelis? Masa sih? Oh. Loh, Beneran sih gelis atau jeuleuh sih anak nasi Ida. Kan gelis meureun atuh mana ge meni gelis. Mencelong. aing sayu kenalkeun aing. Si nafsu amat. Hanyung. Putri jeung karena kemarahan emang. Mana-mana hatiku senang. La 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 la. Cepet, tendang tadi pasti itu. Iya.
deui kalau jalan. Jasa sama. Orang dibuatin jelas. Emang gitu kejar las orang dia mah. Geus lah ya. Ya yang beb. Kurang banyak kerja. Hayang beb. Bawa. Tadinya geser. Mana senahan maka di segala. Ih, henteu kabeneran malewat ayang beb di dieu. Ayang beb. Mangga anak orang teu. Saha? Ida jeung ieu si Dede. Itu manggih. Iya mah saha yeuh. Masih Ida, ya. Ayo masih Ida, ari ieu. saha kos kieu amat bentuk. Si Hideng. Oh iya masih ada. Heeh. Di Jawa geusnya. Banyak kalau Emang ulah. atuh meunang siang ngalunjak ka kolot nyekelan kolot teh. Geus be. Cicing ge. Cebak bae kebiasaan. Bogohon ka mak. Bogohon mun ka mak. Ya weh. Nanyakeun anak aing kabeh sih. Coba nu aing aya di ditanyakeun ulah nanyakeun anak aing. Nah, boy sama sekolah. Speot. Tolol sia nya. Ngalunjak ka kolot. Cicing, ayang beb makin hari makin aduh. Ai mana naonan eta? Itu naonan kasem-sem ke. Kasem-sem kunaon mak? Nyelegan. Biasa ieu. Ih. Di dieu bae sorangan. Geser mak, geser lo deket-deket. Embung, empunan. Jangan yang si Ida tadi. Iya tuh eta mangke lah je bisa balik ingus gede lain anak hayam. Lagi nek naon maka di nek naon. Iya atuh kadi berindu. Rindu ka saha? Iya Astagfirullah. Sekolot mang sekolot. Cek saha ngora kolot ge aing ngaranna jodoh mah kudu neangan bae. Nasib Gitu, janda Mak. mah pan kieu. Si Hideng bogohon ka mak. Ali, Kunaon tuh? Hideng. kumaha wujudna ke anak kurang Oh. tila. Atuh hideng ngol ka jeuleu, ngol berwujud. Nyela anak aing teh yang Ah, aing manggih nyeng. Tuh ayo tuh. Bohong, tadi kadi itu si Ida cek Tadi nyana. itu. si kamana Adi itu. sebenarnya? Tadi itu anyeng. Nu bener. Bohong tadi mak nyana ngomong tadi kadi itu. Bener kan itu? Oh kadi itu cek si Hideng tadi kadi itu. Yes ya. Kemana ya? Kadi itu bohong Yang mak. satunya? Naonan eta mak. Ka masih ada kasih. Oh. Ih, amit aing. Cenah geulis saksia. Itu emang gelis. Geulis kok situ ih. Oke minta sih ya OG. Loh, Galak tuh. pantes aing tadi nyelu. Ih, itu amat. Oh, oke menyen mah mana si Ida mah. Hai, anak tambah geulis, tapi mana pas gitu. Pas preman pasar bae. Atau emang oke menyen mah. Oh, ih. Sieu ini. Udah. Itu di mana bae ku encangan? Naon sih mah kegeruan bae. Kebiasaan, lain ulin bae, lain bebenah, nyapuan, sesehana numpuk, lain mah bantuan aing kalah ulin jeung adi sia. Ieu dia ge laki-laki ge. Naon bana ge? Ieu ngajarkeun ka adik ge bener deui. Balik. Ih, gerak balik cerewet amat sih. Ih, tak kurang ngomong sarewet ka indung bae kebiasaan. Sana kemana? Enak balik lah mak, ongkot kita balik. Nanya mau dulu deh ya itu. Boga anak narembalan baik ka indung. Ih. Biasaan juga anak narembalan baik. Mana ke mana? Coba tanya sia. Itu jelas. Ngomong apa sia? Mama rempang. Ya haram jara nya. Kurang sia. Hai guys, jangan lupa comment, like, and subscribe. Come on baby. Action. Oh, jadi sama saya. Ih, Action. Teh udah ngomongin sah. Yang sih dong. Ih, kira yang bener kan? Action. Putri, kemana sih panas-panas kieu? Ih, panasan ge nyana jeung nu lain. Up. Action.
teh nak masih panas-panas kieu. Lebih panas mana sinar matahari. Ya. Oke. Action. Sanggup. Oh. Makan aja kan. Action. Action. Putri, jangan kan kemana? Kemana be? Salah. Action. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Up.